Assalamualaikum baraya. Alhamdulillah sim kuring kenging supa jaba meuni arageung ieu teh. Tapi duka supa naon kinten-kinten bisa dituang teu nya baraya. Tapi aromana mah bade raos. Urang lajeng deui milarian supa deui menak aangguran katuangan keur alit ieu teh. Abong kapungkur mah tamarakan meureun ceuk kolot teh ulah didahar parab oray. Eta teh tah ari pek teh nya menak supa bentang rada alit. Tapi alhamdulillah ieu teh sim kuring sakantena ningal pare nuju beukah. Pokona mah dinten ayeuna mah jigana milik menak wae supa baraya. Alhamdulillah aya canakeun uwih ka bumi kanggo taruang murangkalih. Resep ari musim supa teh aya arep-arepkeuneun kanggo rencang sangu. Dilajengkeun deui sugan menak deui supana baraya. Alhamdulillah tah ieu mah rada ageung ayeuna mah menakna. Bari sok asa bingah menak supa teh jaba raos pisan ari tuang sareng supa teh. Alabatan tuang sareng daging ceuk paribahasa mah. Nya aya deui wae bohan ari milik mah teu ka mana nya. Sing heula di tempat baraya tos musim supa acan atanapi atos aya nu menakan supa acan. Bade resep mah ieu teh menakan supa rampak hek pantes aya dina handapeun tangkas sampeu katambih gunungna bersih. Ku sim kuring diulak-ilik anu aya teh supa pare deui. Wioslah enjing deui sim kuring bade milarian deui. Sugan aya milikna ayeuna sim kuring bade uih wae kumargi bilih bade diasakan kanggo tuang murangkalih. Kumargi bade sakarola janten sina taruang heula jeung sim kuringna bade nurusan bonteng baraya.